Nikmatan teh hiji di antawisna barang tuang, kadua minuman. Katilu wal jima'u. Kan kenapa? Wal jima'u ku'ain. Wal jima'u jima. Jima teh wa kadzalika. Jeung kadal jeung klik. Jima apa? Pangnaonana teh kanikmatan dunia sesaat ya. Jima. Amun dina tajwid idgham idkhalu syai' fi syai' masukkeun hiji perkara karena perkara sejen. Eta cicing nu can nepi kana idgham mah melong we lah bari neuri ciduh. Kan geus idgham Mas. Itu Pak. So, geus kolot ge da baragieun keneh kana naon mah Bu? Keur tah ceuli. Mang Ocit can eureun Mang Ocit. Ya, sok munafik abi mah setara. Tara bebeja. Ya, nikmat maiwan. Nikmatuha salah satu fal tu'tabar labsun wa qublatun wa idkhalun dakar. Riba bagian nikmat ayat 3 nyabat nyium ngasupkeun anu ka 3 itu. Ya. Tuh, Pak RW alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Itu sehingga ayeuna panan orang Arab maka geus kieu maiwan kam ada nikmat. Sabaraha pirang-pirang nikmat teh cenah. Salah sukhisalin, 3 pirang-pirang nikmat. Kahiji akulul lahmi, ngadahar daging, nikmat. Nikmat ngadahar daging teh, Mang Amas. Daging naon? Nu beuki we daging naon? Hiji akulul lahmi curang. Kadua markubulah nih. Nah markubulah numpak daging, Pak. Oh hiji ada deh. Dahar daging nikmat. Kedua markubulami numpak bak daging naon daging kurban sakedeng deui oh di daguan di asal mereka kurban nikmat numpak daging insyaallah hari cicing sama pada bab daging ya aduh ya nah seri-seri atau corona teh kalalabur lah ya terakhir idkhalul lahmi la lahmi asupkeun daging kana daging cek orang Arab mah nama rukanan teh nikmat latid lezat eta Kang Amas teh bosen ya garing bener ibadah pokoknya bisa tahajud darara nah itu ibadah teh eta we teh nyanyi sare deui bang iki menang pahala Pak komo awewe anu ridhoeun mah Pak dosa-dosana tina ramo teh Pak Bu murudul sa ngagabrugan teh kalawara tahajud kedul atau urang teh ngaragap-ragap nu boga anu teu boga mah halo dakeun nu teu boga segera boga amin anu jauh video callan we sabar tah eta teh ulah nepikeun ka mohokeun ka zat Allah Subhanahu wa taala dahar nginum nyenclek ulah matak mohokeun ka Allah Subhanahu wa taala keur dahar inget ka Allah keur nginum inget ka Allah keur kitu badoraa nya kadulur ka anak ge pohon insyaallah doaan atuh Pak untuk gogorokan jadi dina hate atuh Pak Uci doaan itu da teu bisa abdi mah naon anu bisa Allahumma barik lana fi ma razaqtana bae teu bisa mah sah kadeden doa si kukut gitu ngaliwat ka kuburan Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar kalumpatan juri jin setan da sineun dihakan nu teu bisa mah ulah biasa we nu sok diamas ku ibu sareng bapak sadaya. 3